ngawikan manggung kaya aku ngedah jembah hampurana kasadaya kaun damu nedarama sapaatna ti Gusti Maha Suci api dijari neda sapa atparisa sareng kaparakeun yang gakeun hormat lah ya ieu pangbakti ulah bade iri dengki lah ieu dedak kasari katapi pangbakti di sawesi pangbakti di sawesi ieu lagu kembang gadung puji syukur sayang aku kamana kita jebar ampurana kasadaya kaun damu gigal tenang lama sapaka sopan di Gustinu Maha Suci bedadi api ngedi jaring bener atau gigal tak beda siapa antariksa sareng kaparakaruhun yang gakeun ieu pambakti ulah bade iri dengki gibing lah ieu nedak kasari katapi pangbakti di sawesimi pangbakti di sawesimi toh gibing ya bos hormat wae gibing na ieu pijen pakai pola tuh pakai pola dua nada so selamat datang kami ucapkan para hadirin yang kami banggakan semoga kami agar dapat diterima hiburan kami agar dapat diterima supaya dapat dalam keselamatan supaya dapat dalam keselamatan. Boy
goyang digoyang, goyang digoyang, goyang digoyang, kamu wow, suara gendang, tempat jaipongan dan bajitoran, anu ngigelna sok lelentean. Hey juara sarapan pisan sok kali tiga payung. Au 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 wow. Hey nah ame kompak oh kami ucapkan para hadirin yang kami banggakan, semoga kami agar dapat penjut ya bulan kami agar dapat diterima, supaya dapat dalam keselamatan, supaya dapat dalam keselamatan. Goyang digoyang, goyang digoyang, goyang digoyang, lamun gede suara gendang, tepak jaipongan dan bajitoran, anu ngigelna saperedean. Mohonnya kasanggakeun hiji tembang pembukanya di sarangan buana nada dina kembang gadung. Mugia sing tiasa katapi kalian gabingahan. Mohon. Atos. Musik tantosan. Antos. Nek mah variasi sih jeung ieu teh. Matak lo cekal atuh mikna. Iya musik geus eureun si ongkoh we ngigel. Demak mah banget maneh demak. Lain timpuk ya. Ada batu. Lagu musik eureun. Karpet. Ya aktif. Karpet. Duh, mentang batur cari. Ulah make mentang-mentang. Gede-gede jebrok. Awas ya. Ada kalawan. Kayu yang ngomong. Oh, emang mana wani? Buset. Ulah kos nunang tangan tapi sieun. Iya, mana dia omelan wae itu mana rek icing wae. Tuh. Keselun ka maneh. Eta kalah nyonyo.
Ya. Ajan kosnya kayak budak. Kajan teh kosnya tukang ulah ka pabrik. Beli biaya sih. Ulah pabrik piye? Angkana siapa nyarekan si ieu. Ajak aing mah ribut teh aing nyuksruk ke sawah. Nyampeuna ieu nyamperkeun ieu mangkat kunaon emang ieu? Lain teh anu bener balik lamun teh bisa ngiping, naon teh hiburan di dieu nyanyi. Ayo pun joget di heula ngajak-ngajak. Wah kalau kalapak-lepok wae. Mas manuk puyuh tadi. Ya, di tempat orang teh itu bener. Musik geus eureun maneh ungkap-ungkap wae. Jadi teu jelas. Ayo. Pen hayu wae tideng. Pamana? Iya ngabejaan maneh lamun musik eureun maneh eureun. Kesel. Itu ngabejaan maneh sih. Sakala minta aing ngabejaan. Itu ngabejaan ieu. Aya manuk belekok ngabeleng. Lok manuk belekok. Lok manuk belekok kayak kumisan. Ayo. Cek cek Teruskeun. Arek hiburan teruskeun. cek cek Oh. cek. Seueur dulu kurang di dieu. Naon isinnya? Oh, orangnya nyaho kacang isin. Ajak aing. Tekau salah seeutik kita mah. Ayo mana ngaribut ke naon atuh? Eta lah. Tadi itu. Ya musik kan geus euleun. Ah terus? Manehna joget terus akan ngerakeun. Ya tadi ke Bu RT komplain kan buka wilayah tadi disebut-sebut, we. Bu RT, RT. Bu RT. Pak Gandhi teh sanes. Jalan Bu Oh, RT. beda deh. Bapak RT Sain ibuna. Oh Bapak RT Sain. Istrina. Yang disebut-sebut, Bos Denny mana sih Bos Denny? Pak RT Sain, Bu RT naon? Ijah. Dilah. Fitnah. Ilok ibu fitnah. Ibu jolim sekalian. Minah, Minah. Oh Mina, Ibu Mina. Ta, Bu RT. Oh. Isi modalan dak? Geus tadi tas nukeran da. Anu karan duit. Lain sendala pahili. Tawaran. Sok tawa. Sih kan kepoe di dia tuh. Bu, Di lembing. Bu RT Mina jeung Mang RT Sain. Mang maneh mang. Tawaran. Coba aya teh eta. Sok. Lain tidak hirung batur ditakol. Kurba hirung leutik. Itu anu dakola itu lain ieu. Saya nyabak irung aing. Itu tuh. Hah? Itu. Valencia. Oh, hampura. Ulah heureuy wae teh. Tawaran. Aya senior pan tadi ge ngarariung nya. Mohon. Aya sateh? Aya Mandor Beni. Mandor Beni eta mah biasana laguna Jablay teh. Hah? Jablay teh ya. Lain mang nama. Anu pertama bapak naon soy? Hah? Bapak naon anu pertama? Bapak Kohar. Oh, ngadeng ya ieu bidang. Neng naon? Ngadeng ya. Bapak Johar. Belah wala bestin deh kan. Bantu paret terus ka ditu. Kohar. Bapak Kohar. Kohar, Bapak Kohar. Bapak Kohar. Hah? Bapak Kohar. Oh, Bapak Kohar. Celina pindah. Mito hati jadi. Celi aing derep. Sok tawaran Ibu RT heula. Sok. Anu gaduh wilayah. Anu mana buat terminahnya? Tinggal-tinggalin ieu mah. Sok yang lagu naon? Eta anak lembing reka mana menurutnya? Nyaho sia teh seseleket wae. Bisi kasetrum loba kabel, beungeut geus jiga cancut nih. Di ditu. Sok. Jeung tawaran Bu RT tawaran heula lagu. Sia naon? Sieun nanya heula batak teh kudu nanya mangkat.
So, Tawaran, tawaran. tawaran lagu Bu RT Mina. Ama- Bu RT lain Bu RT. Teh, Nu tengah dia. RT. Hah? Ibu RT. Bu RT. Ibu Mina. Kita nawaran kalah nyerepet simut. So, Mana nama eta eta barapna. Ibu RT. tah. Sok. Ibu RT. Bade nyuhunkeun lagu Budak gua tanya. Ibu RT sok Ibu RT. bade nyuhunkeun lagu Bade lagu Nyuhun tiba nyuhunkeun di tengah. nyuhunkeun lagu 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 naon naon atuh. Sama kalah nembalan. Turutan mah sudah ulah kalah nembalan. Itu mereja. ternyata maneh anu titah ngomong jadi urang anu ngacaprak sok tawaran Sok. Ayo, RT. KTP anggeus. Nanyakeun lagu kalau nanyakeun KTP. RT. Lagu. Lagu. Teh. Ada nanti. Bu RT Sain, Ibu Ipa. Ayo jadi inget sekolah. Sain kan Ipanya. Ya, Ibu Mina. Sain itu Ibu RT asal inget ka lagu ge hancur mina budak ieu nanti nyaon Ibu RT Mina mendingan yang asal inget ka lagu hancur mina Ceng ngaledek ya. Ngaledek maneh. Ngambek. Wah, ya teh Sain tuh. Manggung ulah mamawa nini. Oh, Mina. Oh, minah teh nini aing teh dong. oh eta teh sarua Iya mah Mina RT ieu mah. Wah, Tak ngambek dewa ya. Mana ngaledek urang tuh? Mana ngaledek urang tuh? entah ibu RT Mina Mana teh ngaledek urang? Oh, aja. Oh, set. Segala teh ngambek ya anan. mau menangkan aing. Bisi ngaledek urang. Sok ayo. Ayo. Ayo orang lagu. tawisan Bang Emok kayaknya Bang Emok, lagu Bang Emok. Eueuh di dieu mah Bang Emok eueuh di dieu mah. Piraku. Di negara ieu doang eueuh. Aduh, umur orang mah rame Bang Emok ya. Orang ge boga sih nek Eueuh di nulis. dieu mah. Di lembur manehna mah ditanggung renteng wae. Asia wewe nu emok soten aing mah kamari sila Ya heuh lah hakim masih lah ya. Naon sih sia? Di panggung lamun emok ulah dibawa-bawa di panggung Urang soy. dibawa ka panggung. Ngerakeun. Yes, sia menyindiran kurang. Emang kurang sih? Oh, nyindiran. Nyahoan teh sia. Tah, emang kurang emok mah. Emang kurang. Aing sabarang nyokot emok. Tah, oh di sabarang nyokot emok kumaha soy? Imah ngalegan. Tah, dengekeun. Oh, ngabangun deui, ngabangun. Ngabangun atuh batur. mah. Cair jigana gede cairna ya. Pokona bata ngaloban. Oh, sia meulian bata 2 truk. Gede cairna ya. Pokona jero imah ngalegan. Aisyah ngalagaan naon sih? Barang aing diaputan kagak. Ya beak meureus Beak. teh, eta mah ngelegaan bures. Aku emok. Aku berjanji. Ye. Lamun anun teh setor kisahnya. Tapi dak Sia naon urusanna emok jeung naik. Pokoknya orang sakakeun Bang Emok nya kanggo Bu RT Minahnya, orang aturannya. Heeh. Boon. So, Bang Emok. Buana nada. Asik, haturana kanggo Bu RT Minah. Bapak Hajat, Mama Hajat. Nah, zaman ayeuna digawe hararese, rek usaha teu bisa, hayang dagang da puguh teu boga modal.
pamajikan mah angger minta duit resiko kuring bingung daeueuh tungtung lama nitah nyokot bang mingguan duit geus katarima sugan jadi usaha ngarah aya leuwihna keur setor tiap minggu kudu aya Bu RT Mina duh kuring sok bingung anak toke mun pamajikan kamera setor bang emo duh kudu kumaha duit can aya keur cadangana rek ngagadekeun motor eueuh STNK rek ngagadekeun mobil da geus buku dibare toge teu boga alah Aku RT Mina. aturannya kamu Bu RT Mina Mandor Beni. Bang Emok disarankan buat anak entertainment asik sebat-sebat Bapak Hajat Kang nah zaman ayeuna digawe hararese Pamandor Beni teu bisa hayang dagang da pugu teu boga modal pamajikan maangger minta duit resiko kuring bingung daeueuh tungtung lama nitah nyokot bang mingguan Mandor Beni duit geus katarima sugan jadi usaha ngarah aya leuwihna keur setor tiap minggu kudu aya kuring sok bingung mun pamajikan rek setor bang emo duh kudu kumaha duit can aya keur cadangana rek ngagadekeun motor eueuh STNK rek ngagadekeun mobil da geus buku dibarek toge teu boga Pamandor Beni say rek ngagadekeun motor teu aya STNK nya rek ngagadekeun mobil da puguh teu gaduhnya alah ngagadekeun mito hawaii kitu nya hey Pamandor Beni oh Bu RT Mina Mama Hajat aturannya nah zaman ayeuna digawe hararese rek usaha teu bisa hayang dagang da pugu teu boga modal pamajikan maangger minta duit resiko kuring bingung daeueuh tungtung lama nitah nyokot bang mingguan duit geus katarima sugan jadi usaha ngarah aya leuwihna keur setor tiap minggu kudu aya aturan para mama hey duh kuring sok bingung mun pamajikan rek setor bang emo duh aduh kudu kumaha duit can aya keur cadangana rek ngagadekeun motor STNK rek ngagadekeun mobil
mobil dages pugu di barek toge teboga mama hajat alah buah nada entertainment hoyong masih pak hoyong kasih pak ayo sarangan keluarga besar Saiful Hajat asik Sipa, Koperasi Simpan Pinjam di sarangan Mama Hajar. Hey, asik. Biar nombokan kakurangan kaji sakulan tenyukupan gade bari jeung capek hate barang geus tumpuk di pagade hey keluarga besar Saiful Hajat asik papa keluarga besar Saiful Hajat etan sarebu ai ampun keur listrik jeung sakola upel bulan teboga milik sahanu nyaho anu penting di imah ejo asik gua nada terbaik di sarangan keluarga besar Saiful Hajat kompak teh bapak aing teh hidang. Geus keluarga tadi wae tadi di Nina. Nyalung teh mau wae keluarga. Oh jangan teh nyaho bapak mana kompak. Mah, teh nyaho? Teh nyaho. Nanyakeun kana nyaho. Emang kompak anak kompak? Anak kompak? Lain. Diganti ya. Maneh haledek urang teu. Henteu. Oh, kajeun. Oh, salah sia. Haledek teu. Haledek atuh ka urang. Udah mari kuat saya diledek teh tidak. Geledek. Bapak orang Sudin ya. Bapak orang Sudin. Lain kompak lain. Alhamdulillah ya. Asli nyalung teh Udin. Tuh batur mah lamun bener jadi duit esok Oh, saya trek nyanyi. Ya sakitu teh keluargana Saiful Ben. duduluranana kan loba Duduluranana loba. Godong daratan kabeh tadi. Encannya. Encannya godong pak gulospor. Oh, anu ngalungan sore. Trek nyawer, kalungan nyawer. Orai kadut barikir.
Teh heueuh. Tang sia mangkaning di sawah teh hidang. Heueuh. Urang yang disawer atuh. Mana yang disawer? Lamun yang disawer yang nu balik. Oi, soy. Sok, tah. Mi dua cinta. Mi dua cinta. Di Neng Nur. Mi dua cinta di Neng Nur. Neng Nur. Di Teh Nur mi dua cinta. Sok, Solo. Sok ah. Sok. Jauh teh ka Tegal deketan itu. Ral, mi dua cinta sok kayaan. Nyawa tera. Lain eta dong. Ral tuh satu ral tuh. Teman ral. Rel. Saya kemana karep ngomong teh? Rel eta mi dua cinta mah Siraru Sarira nu kitu. Si Raru jeung Sarira beda atuh teh. Enggak nempo ieu beungeut asa ka Siraru. Salira ayo. Iya, dengek kan atuh koran di mana? Oh, korna. Breng. Set not. Not teh naon? Not teh naon? Anu dipake budak leutik teh. Dot kita pertama dot. Dot. Ulah main we not ulah. Ulah sing beak. Beak sakali-kala. Kor. Oh, Kurang luhur. kurang luhur. Salira. Kurang naik. Kurang naik. Oh, eta. Sare ka mana? Siga anak monyet udah teh. Lo itu Lain manehna nadana makana kudu nyaho. nu naik nadana. Diatonis, pelog, salendro kan aya duh sieu teh di ditu loba seniman. Breng. Si angkona ditempokana teh ngalagu teh leuleus, make kuda-kuda aya ngalagu teh hidang. Pajero Pancasila sing kuda-kuda. Salira. Kurang luhur. Kurang luhur. Salira. Cek deh. Deui. Salira. Saeutik deui pisan. Salira. Deui saeutik deui teh. Saeutik deui. Kalau anak hayam eta mah teh hidang. Tinggi teuing meureun. Turun. Sok, breng. Eri bum. Salira ayo. Kurang. Kurang gede saeutik deui nya. Salira ayo. Kurang saeutik deui. Saeutik deui. Rada gede nadana saeutik. Kurang nemplok. Kurang. Salira. Kurang saeutik deui. Kurang. Tah, kurang gede saeutik deui teh. Kurang halus. Kurang. Hos. Saeutik deui. Oh jadi anak entol. Topo. Sok. Salira ayo. Eta teh. Eho. Teh ame alus. Eho. Si Ade Astrid. Kos Adela nya teh Adela. Adela teh saha? Entoko eta di ari. Di Adela nu di Jawa teh ya. Salira ayeuna ayana di mana? Edan. Kasih mak. Oh, Saya kira-kira penyanyi negara bukan. maksudnya kagum. Sangka siap bialedek teh sia. Buset. Geledek jalan patinan. Jelema. Jelema sih bagi-bagi disebut geledek. Eta maksudna eta na Suarana. suarana. Bialedek teh sia. Oh, muji alus teh hidang gitu. Kamu suara alus gitu kan. Heeh. Nyaho. Keur alus RTP. Biasanya yang soloai suarana. Heuh, mun alus. Boleh ditu. Salira ayeuna Buset. Nyangka ulah kayaknya. Tilu kali nyanyi yang barang renyut ya. Siapa tuh rekala duit? Kasih mak, kasih. Kita aya permintaan lagu. Aing di kakarak salira saya gitu guys. Kok bisa lagu ya? Itu teh hong maneh kakarak disuntrum-suntrumkeun. Emang biasanya Wah, dialungkeun sia. mau jadi nyanyi ya, udah jadi nyanyi. Sak lanjutkan itu ke setahun Itu penuguran. keselungguhan batu ukuran. Salira ayeuna
wae sia nu jetek. Karunya. Bisiknya di opna bukan rumah sakit. Abdi. Abdi Leungiteun salira. Kuat Pak. Tuh penonton oge eta kasima eta teh. Penyanyi teh hidang. sekut we batu resepet sih kalah ngambek resepet ya ngambek sama bulan penyanyi teh Aplus eta teh resep. aplaus kuat geuneuh ka sirah-sirah Kabeh eta saset. Salira ayana di mana? Abdi leungiteun salira. Wah, coba eta. Salira di saya Itu ada hukumnya. salira aya di mana? ente nyawa saya apa gitu ya saya apa ya Aing mah ngadenya itu. Salira deui balik. Salira ayeuna kadinya. Salira ayeuna. Aku mah teu apa lagu Sunda kudu ge. Eta lanjutin itu geus godok. Eta mandor band nih minta anak band kira aku nyanyi lagu Sunda. Terus kan Nu minta penting mah jadi beas hideung ben ngalabeas. anak band kira aku lagu Sunda. Ya terus kan siang ngambek siang mandor. Buset. Minta lagu Serat Sarira. Ai tidak medua cinta ieu. Salira ayeuna di mana? Mana? Tuh kasih mah ieu TKB. Ku teu sangka. Nah. Salira dua cinta. Tuh geuning. Atoh tidak kan semua jetek pisan leuweh wae. Aing maneh mah dipuji teh lainna atoh. Anak band nyanyi lagu Sunda. Ya mah budak mau jadi artis. Dipuji kalahan ceurik. Anak band. Oh, nyarek anak band yo. Sok teh malahnya. Oh teh Nur. Segala teh malah. Ingat teh Kamala. Sok aturan kagak teh Nurnya. Paman Nur Beni Dunungan. Aku keluarga besar Saiful Hajat para sim. Itulah layangan nu pegat kapakan di langit lengar ngapungang ngolean asih nu munggaran nah teu kapakan dirinya layang daya pamuntangan nah asih na betsirna dedena duka kamana nah cinta na bet ilang kapakan duka teuing kamana salira ayana di mana abdi leungiteun teh Nur salira ayana di mana ku teu sangka salira mi dua cinta buat anak entertainment asik Teh Nur
panglalat tadi berang ya. Tenur. Layangan mupegat kapakan di langit tengah ngapung ngoleang asih munggaran nah dekapakan diri ngalayang kaya pamuntangan nah asih na bersirna dede duka kamana nah cinta na berhilang kapakan duka teuing jawana salira ayana di mana abdi leungit dan salira ayana di mana ku teu sangka salira dua cinta salalala buana nada entertainment masih kesangan kaget tenur hey itulah layangan mupegat kapakan kehitan di langit tenglar ngapung ngoleang tenur asih munggaran nah dekapakan diri ngalayang kaya pamuntangan asih na bersirna dede na duka kamana nah cinta na berhilang kapakan duka teuing kamana salira ayana di mana ayana di mana ku tersangka salira dua cinta hey Intan Tenur asik asalakan kamu aya di payung sadayana aja para simpatisan keluarga besar Saiful Anjar para kabayan asik itulah layangan mupegat kapakan di langit tenglar ngapung ngoleang pargoy cenah pargoy asinu munggaran nah dekapakan diri ngalayang kaya pamuntangan nah asih na bersirna dede na duka kamana nah cinta na teh Fitri haturan kapayun teh Fitri kapakan duka teuing kamana salira ayana di mana abdi leungit teh Fitri haturan
asa rekan jangkaranda etarandana geus aya nu mawa batur uri jadi kalanda ditinggalkeun bunyi randa. Ayo mama, rambutna panjang, loba nu hayang, loba nu kabandang. Kuring kabayang, nyiranda lempang, pigulang bergoyang. Eplok cedok, ikika, gemplok biola, mun nyarita, sae basana. Kopi jeung bala-bala, lamun janji nyai ulah sok sulaya. Kopi jeung bala-bala, akang janji ka nyai arek satinga. Asik buana nada teh intan teh iyo eta teh iyo mah eta teh iyo atur nuhunnya kanggo keluarga besar teh Nur teh iyo. Alhamdulillahnya kasangkakeun atur nuhun Kang. Kanggo saha tadi teh? Mun kanggo karsana anu nyuhunkeun mah Deui tah. Ieu maneh saha maneh? Si eta teh amalkeun si ieu. Isuk-isuk sok dagang seblak sih. Aya teh. Eta aya naon eta? Aya kintunan. Abi teu bisa maca ieu teh. Adi tuh diharap abi. Ya itu kan aya video tuh. Aya kamera. Tuh nu hurung asup YouTube-nya maneh. Tudah rek manggung teh bebek sih atuh ka pamajikan teh. Emang kalau sih. Eta disusu. ulin. Lagu hah? Bok yang di PPN deh. Yang lain orang rek naros ya huruf. Tadi atuh men. Oh, yang lagu BBN. Sia meminta lagu Jambu Mede. Siap. Nya ngarah kadangu asup kamera. Kamera. Asup si nutup, misi nutup. Bapak kan orang doang. Tah, ti mamanah gila cenah. Laguna Mana kila? ya lagu naon dia? Laguna Bebende. Oh, BBN. Bebende anu ayeuna mantap ineng sagalana mun kira ambek mantap ineng camberutna mun kira banget mantap ineng kunyana tuh bebende anu ayeuna mantap ineng sagalana mun keur seuri mantap ineng kulucuna mun keur ceuri mantap goreng patutna resep ku goreng adatna sok mawa karep sorangan resep ku sae adatna mun gajian loba pisan pamentana nu bebende anu ayeuna mantap ineng sagalana mun keur baeut mantap ineng
camberutna mun keur bager mantak minum punya anak. Hey gidaung 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 wala entertainment kasangkakeun kagono aya di payun sadayana keluarga besar Payimong. Bebende anu ayeuna mantak dina sagalana mun keur ambek mantak dina camberutna mun keur bager mantak dina kunyangan duh bebende anu ayeuna mantak dina sagalana mun keur seuri mantak dina kulucuna mun keur cerik minang goreng batuta. Hey resep goreng adata sok mawa karep sorangan resep saya adata mun gajian loba pisan pamentana du bebende anu ayeuna mantak dina sagalana mun keur banget mantak dina camberutna mun keur bager minang kaya adatna. Hey tuh ala katung tuh ala katung tuh ala katung. Pokoknya iya kalau keluarga besar Saiful Hajat. Duh bebende anu ayeuna mantak dina sagalana mun keur ambek mantak camberutna mun keur bager ninengku bagernya hayang lagunan duh hayang mabok janda sok mabok janda ti saya Bang Mama Hantin Bos Padi mohon mangga orang ulah naon cudog tinggal igalnya kayak orang sambung deh tenang weh duit loba kene percaya orang dia mah asal kuat tapi ka subuh urang mah kuat wae tapi ka subuh kitu lagi bebongkar peuting poek beberbesan teh isu nah Ya urang ngarek dinaon tuh dia. dikusruk-kusrukeun batu kita nyalu gerek naon sok siap urang ngabaris lain kadinya ngabarisnya kadi aing sorangan wae di dieu kadi tuh
Mangga pemirsa nu mulia, urang sengakeun kana calungnya tadi dihibur ku pagi odong-odong meureun terus organ ayeuna kana saya kudu nyarumput itu kak di tengah maksudnya itu kosong atuh. Ayo kita nyalung hari wae sia mah. Tadi ngomong di tengah gitu lang. Si botak nu pas kos bak heueuna. Lain di dinya maksudnya ngabaris ngajajar ka dieu. 1 2 3 ka dieu. Sok anu kadua sadu kadua. Sok anu kadua nya ka kadua. Ayo mang ka dieu kadua. Terus tadi. Sok ka dieu. Beladinya. Sok. Beladi tu atuh seteh da geus ayaan. Batur dikusuk seteh. Siap. Majuan. Sok. Ulah maju teuing satetu kusruk aing teh belebes. Subuh-subuh kan dibelebes di dieu. Sok, urang kana calungnya. Siap. Berhitung. Mulai 1 2 3 Saya kabehna yang baranyam. J 2 kilo 4. Siap. Berhitung. 1 2 3 5. Banyak tas 5 sih teh. Denya cerak tuh. Hiji 2. Baraha? Hei, saya kunaon 4. Siap. Berhitung. Batur keur ngeja keur ngitung heula. Berhitung. 1 2 3 4. Saya kabaraha? Berhitung. 1 2 3. Senaon sih jayakeun ke batur? dia mau lebih lebih aing dia ayeuna ya mau lebih kalimat tuh berhitung oh iya lo iya detik teh tah nya atuh mau lebih ka dia dulu oh pengen urang hiji wae ya kudu nama maneh lain mulai ya iya kudu hiji anu mulai kasih dia Saya doraka sih untuk nulis gaji ya oke. Iya nu mulai ya hiji kadieuna pilih 5. Siap. Hidup kamu hidup. Berhitung. Mulai. Ulah sih ini Bang jangan terus. Segalak amat sih. Mulai lah berhitung. Mulai. Sampai ke 5. Jika Yo, bro. siap. Sama di mana wae? Bang balik galak adinya kadang. Berhitung. Mulai. 1 2 Ya, suwe tadi ke urang ya disebut tua. Ayeuna beda. Anya teh nyaho aing kalau. Kenjon dari wae. Bisa dirubah. Lagi dirubah dan nyekin. Dengekeun sia, puteuli dengekeun. Lain ku bujur. Encan. Berhitung. Mulai. 1 2 ya, pot. Genep. Tuh. Tolong. 5. Seteh. Janu hadir merah kok gerep bungkus jalan teh ka bagian ngadak ka aing. Anjir bang di beres 10. Padahal panjang 17. Panjang 17 beres 10. Siap. Sok, urang mulainya. Siap.
cekelan barangnya masing-masing. Di dia teh loba seniman daratan kabeh teh ulah nyerahkeun. Sok rapikeun barangna. Tong heureuy wae. Tong heureuy. Teu kudu dimusikan padahal mah da. Majalkeun barang aya nyanyi beureuh. Yo mang rapihna yo. Yalah, manen tong nyabak barang urang ya. Sok ayo. Geus beuting geus setengah tilu. Beres ya ayo. Ayo. Asal bare teu bae. Oh iya geus siap tadi ge. Sok cekelan barangna. Tadi ge Angkat. Sok kaluhurkeun. Tong dikekepan sih teh. Yo pangluhurna yo. Kaluhurkeun. Jeng pangluhurna yo. Atuh lepaskeun sih teh. Ese. Tuh kan. Aduh. Meni kompak. Beres. Siap. Dalam suasana nyekelan barang. Untuk dikekepan maksudnya. Sok barangna kareupeun. Sama ai tadi kita Oh, iya, mentok mah kalah marah raju sih teh. Pangharepna ieu. kumaha sih Maksudnya barangna mana ditukar. Hese, milu mehna mah kemana wae ge. Naon hese? Oh nya mehna ka hareup urang kudu milu ka hareup. Oke, maksudnya tongtotkeun barangna tongholkeun sok tongholkeun barang. Udah mau baca mah teh nungtotkeun barang. Tempokkeun barangna, tangke urang takol di jewang. Yo sakieu penonton loba arek nu anu nongtot. Oh, maksudnya tongholkeun tong digegepan sak kumaha nakona. Kok mau bari jeung takol di sinter ge peureus. Atuh teh ditakol rek kumaha rek dibawa doang. Kok emang dibawa wae mainna mah ka mana-mana geus dibawa. Demi Allah teh ditinggalkeun pisan dibawa. Senaon sih? Barang mah. Barang anu mana? Anu mana deui ieu nu termos. Tong mamawa termos, aing mah teu teh mawa termos. Heuh maksudna teh ieu eta. Naon? Urang teh bawa termos ieu henteu teu di panggung teh aya. Maksudna si taeun. Taeun saha sih teh? Si kitu eta si maneh wah tadi. Maksudnya barang ieu, barang pentaris hiji ewang. Jangan barang. Lang sanes barang atuh lang. Naon? Tako calungna. Calung. Oh, calung. Hei, calung yo, calung. Cus. Yes. Calung, apa ke calung tuh? Hei, calung. Ayo. Yo, Bang. Can. Coba dia. Siap. Kamarana sih? Yuk, siap. Tadi tungkul naon gitu. Maksudnya siap-siap, ai seni mah beraku kudu dibejaan eta teh kode. Oh. Asal kieu kode. Kode. Kode beraku kudu dibejaan siap-siap sih teh. Siap.
belok lain belekok sih teh. Belok. Belekok apa eta tah? Tempo bibir tempo. Tempo bibir tempo. Tanana mundur wae. Tahan heula sakedeung kebejaan ka dieu. Ulah kajari 2 kali lah jadi dia ya. Sok. Sekala ngagoleh di dinya tuh. Sepatu batur dialungkeun. Sepatu batur lagi bleguk teh. Para jadi gawe eta teh. Lain lesang manehna yang hareup ka dieu teh. Kaliuk. Ka dieu ka hareup gitu. So. Ai mana naonan? Ai sini naonan tuh. Nepi ka kabeh eta ampun Gusti. Ai siap ai manehna naonan tadi? Tandaran kompak yang panjang kabeh. Yang keseureun mah heureun paten teh keur maju ya. Deret teh kurang. Teh seureun pan. Sia mimitina. Masih perpaduan dalam menakwa calung seperti itu. Perpaduan semai kita nyalung kalah heureuy wae. Maaf. Semai di papatahan nembalan wae. Ciptakeun liwir. Cek mah urang oge kudu pinter cenah jadi budak. Sema malik-malikeun wae. Tadi baliknya mah tutung sabola. Hayang petung kabeh, Bro. Ya maneh ka dieu rek naon coba? Coba rek naon hayang ngadon dahar lah. Adondat, mana itu kita ngahibur di dieu teh dina raraga nyepitan murang kali. Nice ya tuh. Kalau nguyak we di dinya. Si Wawan di sepitan. Si Wawan mana sih teh? Bake encep atuh sih teh. Eta mah bapana. Krishna, Jang Krishna. Oh nya si Nana. Krishna Wirantara.
Ini sejarah mas ya, Dewantara. Hah? Gitu we pokoknya mah. Oh, si gitu berarti di Sudatan. Tuh, mudah-mudahan eta anu congon anu leungit. Urang ngadoa heula atuh teh mudah-mudahan. Ku abi didoakeun si keneh. Heeh, mudah-mudahan sing jadi murang kali anu soleh. Beres. Tuh, amin cenah lain beres teh. Kan si itu ngadoakeunna. Si anu amina. Urang ngadoakeun maneh amin, ame dikabul babarengan. Wah, oh semua. Sok hareup geura kabeh lamun anu ngadoa teh aminan eta ngaranna ngadukung. Kumaha Pak? Mudah-mudahan iya murang kali anu disepikan sing jadi murang kali anu taat ka Ibu Rama sadra agamana. Sing jadi murang kali anu soleh, anu pinter, anu bisa berbakti ke orang tuana. Atuh mudah-mudahan ieu waraga anu ditos dikaluarkeun nu sakiageuna diganti ku barokah sareng pituduh rahmat pituduh Allah Subhanahu wa taala. Atuh orang dia sadayana sing kagem barokah sadayana. Atuh kigetuna urang ngahibur dina wengi ieu. Urang mulai wae kana calungnya. Amin ya Allah. Isuk-isuk odong-odong. Amin ya Allah. Tadi ku organ tunggal. Amin ya Allah. Ayeuna urang calung maju. Amin ya Allah. Ente make amin. Amin ya Allah. Ente maksudnya teu make amin geus. Amin ya Allah. Ngadoana mah geus. Amin ya Allah. Ente make amin. Amin ya Allah. Kalau pakai sedih. Segera hati dengan amin ya Allah. Jika bol hayam ya. Amin ya Allah. Ente make amin. Ente make amin. Amin malah mun urang ngadoakeun batur nu halus make amin. Amin ya Allah. Iya mah urang maju. Ingat ya Allah. Amin. Ente make amin. Amin ya Allah. Maju calung maju. Amin ya Allah. Ya maju calung. Amin ya Allah. Guys. Amin ya Allah. Atau mudah-mudahan ya panjak calung baliknya si ketabrak mobil. Mung eta mah mung. Saya ketabrak mobil geus ditang. Cara. Sama tas nolek-helek diberekeun ke batur pan hasil meta teh. Ilok kong. Ilok wah. Ilok asup. Guys. Harap kahar baru muruai malu wae udah. Udah nyecer atuh kudu bisa mana ngabedakeun doa mana ngajak. Yang ini bere cetring kuat bisa gana hate ingat-ingat Kak setoran. Siapa setoran wae udah. Kada tanggal 18. Sok, ya hei. Karep, urang kan di dia teh tujuanna ngahibur di dia teh seueur seniman. Asana aing teh sedih da. Aing teh sedih. Sedih teh beuki sama. Ya urang di dia cek pribahasa oge mipit kudu amit. Ngalah kudu menta. Tah. Eta teh pribahasa. Kaharep ya. Pribahasa boga. Heuh jiga nama jiga eta budak teh. Sama korek. Lain korek sama aing ngomong dipotong wae. Coba sok pribahasa. Eta gede adat. Aing dipotong embung. Manehna mah gede erosina. Emosi. Pribahasa. Make mie. Odar semua. Dehem. Ahem sekali. Ahem. Duh Gusti nu agung. Eta pribahasa urang eta tadi. Oh Gusti nu agung. Kami coba baik. Aing ngawaaskeun pabacikanan. Ayo kita pribahasa.
moal make peribahasa Gusti nu Agung moal. Sok. Bahasa nasional, bahasa nasional. Sia nu nyen sedih mah dul. Peribahasa. Tuh, sia. Yang pemanena kok jengkol di pek-prek. Kurma Kasep blon. kurma jengkol dipek-prek deh sete. Kasep cak main kasep orang mah. Itu, eta mah bobohongan. Cak mah urang. Heuh, bobohongan eta. Pantas tak sebut kasep gantung diri atuh. Ya peribahasa kumaha? Erek. Sok. Peribahasa mengatakan. Naon? Abi peribahasa. Heuh, sok. Sedang diringan-diringan atuh dul kagokan wae. Dia menyesak ke jantung orang iya. Menyedih. Iya, aku jadi cengcerikan tadi. Ding. Ya jadi power peribahasa ya. Ada tuh. Oh, makan begitu weh. Peribahasa. Peribahasa. Gituan peribahasa teu make eta. Cari cing. Siap apa? Siap. Jep, cing. Ulah ngomong. Sok payan gensetna. Atau ini lawan. Panjak, tukang son, artis. Weh, tukang lampu. Siap, napas. Tong napas. Tong napas. Siap. Yang penting awas sorak ada yang kadang saya. Tukang lampu ngahina siapa? Kan aing teh hideung. Dipoekan main teh kadalo. Asas kursia doang ge menilila aing mah hayu atuh. Sama ai taun motong wae becus henteu. Dari atuh, ada itu. Jarik ya. Jarik aja. Ulah. Hanya jarik ya. Ulah pamali teh dong. Jarik ya. Ulah cerik. Euy sakeureun sok cerik. Atau jadi ya. Ayo batu peribahasa eta batu geus ngantri peribahasa geus Peribahasa ngantri. bahasa macam kieu ya. Tak ada rotan akar pun jadi. Eta sebegitu wae tuh dah. Ayo nu urang ayo becus we henteu. Ganti. Heuh ayo cengkos nu heueuh. Tak ada rotan akar pun jadi. Sok saya mana? Sok mah. Aing mau make bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, Mau make bahasa Sunda. bahasa Betawi. Oke, moal. Aya nama bahasana bahasa termos. Artinya peribahasa datang kopi. Ada peribahasa datang kopi. Naon uncan? Halo tuh. Peribahasana mau make bahasa Indonesia. Make bahasa naon? Bahasa Inggris. Wede. Woi, Inggris. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Artinya Oh, encan. Aing karek calangap. oncan. Encan. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Wede. I could and the whole thing at the buy. Siapa manusia wae? Beak udah tuh batur sia wae mah. Ieu mah Inggris jauh sama mah boga. Menyaya Inggris hideung.
sete aya Inggris itu sok balikan nih. Bahasa Inggris mengatakan I could and the hood and the by. Artinya Aya kutu dina hulu ditindas by. tuh, sama terbalik. Kepokannya, nengke. Bahasa Inggris. Pusat suku Senen Malulu eta. Urut ngaduk ya namanya. Aing selain manggung nyaluk aing jadi tukang bangunan nongkrong. Nyatu bersihan heula teh. Kaboro moro dahar nu hajat. Ini lihat sayuran. Babeca ongkong. Teh naon wae surak ya. Sok. Iya mah ya. Inggris. Duh, amit-amit cabang baik. Kencang teh ngajuin orang. Amit. Inggris. Inggris. Rada sedih ya. Inggris. Buru hanya nyebutin artinya. Inggris. Buru artinya buru hanya nyebut artinya ya. Artinya sekantek gitu. Inggris. Semangan Inggris we artinya iraha. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Wede. Hayu terus. Ayo terus. Bagus. Oh, kudu gitu-gitu goblok. Siapa sorangan? Lu kudu hayu terus. Ame aya semangat-semangatna urang. Sok. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Lain. Ayo atuh rek peribahasa teh. In the God. Innalillahi. Sangot. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Pakai eta tuh. Bising dicocok deui. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Kita husu aya kitu mah tuh. In the God, bed in back. Artinya, artinya. Ayo artinya teu. Ya pakai tadi artinya. Sebahasa Inggrisnya balelo kitu. Lalaunan. Bising dicocok deui ku si eta. Moal. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. In the God. Bila Anda sakit mata, Belilah koyo cap kuda nyengir. insya Allah 1 jam mata Anda akan hilang. ya sekarang Inggris. Saya cari-cari sing wah Inggris. Ayo orang mah teh sombong. Oh, santai. Santai we dalam berbahasa Inggris mah. Wes. I ten so Inggris. I can so Inggris. Tentu bisa. I can teu bisa. Ya. Lah, lalaunan matak naon sete. Oh nyeri-nyeri orang mana nu usil. Orang mah karunya pusat tetap bibir meni gede kitu saya. Sarwana cabok ieu. Semain keur ngobrol. Ngobrol lain pas ya. Bahasa Inggris. Keur mah maneh teu bener. Tah. Ulah make anu urang ya. Hah? Ulah make anu urang. Ya di Inggris. Manehna mah cocok pakai bahasa Inggris. Bener cocok sih. Tempo bibirna ge jebleh. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. Encan bahasa Inggris encan. Bahasa Inggris. Karak erek. Akan eta mah bahasa Indonesia kene. Apa sih Indonesia kene? Ya bahasa Inggris. Peribahasa mengatakan dalam bahasa Inggris. I smile. Artinya Minum es ngadahar somai. Bahasa Inggris. ya lamun teu bisa bahasa Inggris bahasa Indonesia we atuh saya bahasa Sunda leuwih hade. Da urang mah orang Sunda. Bahasa Sunda. Heeh. Bisa kene.
Ai tahun bisa wae sih mah. Bahasa Sunda. Sok. Kumis melintang tiada berbulu. Artinya Ditagih hutang hitut marung. Bahasa Sunda. bahasa naon deui eta mah? Bahasa Jawa. Sabaraga soal orang Jawa bisa. Oh, cenah kelek. Nang kene, aja nang kene. Oh, nang kelek. Nang kele. Bahasa non? Jawa. Bahasa Jawa. Heeh. Bahasa Jawa kumaha teh? Anu rek peribahasana ge maneh nanyakeun teh hidang. Sapo iki? Inggih kula doro Kang Mas boten wenten beli Jawa. Sama terbalik ge lamun pantun si eta. Ari pantun teh kudu aya cangkangna, aya Dah eta eusina. beleguk pisan. Cangkangna heula terus eusina eta pantun. Iya, lamun pantun mah tah mang eta ge pinter ya. Nyaho make bahasa Inggris geus batur. Good morning, selamat pagi. Heeh, bener. Gigi kuning belum mandi. Dengekeun. Pantun terdiri dari 4 suku kata. Oh. Suku mah eta. Tuh anak suku. Pantun terdiri dari 4 suku kata, berarti suku. Hilok suku kieu. Berdua bagian cangkang, Heeh. 2 bait meuleun lain bar. 2 bait bagian cangkang, Heeh. bait kadua deuna bagian eusi. Heeh, aya cangkangna, aya eusina. Tah eta Contona. contoh kecil. Ayam hitam telurnya putih. Heeh. Cangkang. Eusina, Encan cangkang kene. oh cangkang kene. Oh pantun 2 bait. Nya. Cari makan di pinggir kali. Heeh. Ah, eusina. Eusina. Biar hitam giginya putih. Heeh. Kalau senyum manis sekali. Samping hideung di baregbeg. Budak hideung sambar gelede. Eta pantun. Samping hidang di Cibitung. Artina Budak hidang siga lutung. Samping hidung jeung samping biru. Ulah hidung bohanglu. Samping hidung di rawa monyet. Samping hidung di rawa monyet. Budak hidung eta monyet. sama kamana wae. Samping hidung di luhur bilik. Arcina. Budak hidung grabalik sih. Samping hidung dina kocok. Arcina. Udah hidung goreng patut. Kalau pantunnya jadi masalah. Heeh. Kan eta teh nyambung. Bisa nyambung. Piraku tungtung raco. Eusina jadi tut. Ya, aing ngaranna patut teh bejaan tungtungna murwakan ti lamun A mimitina A we. Lamun I we. Lamun O we. lamun U we. lamun E Nya emang. tungtungna kudu kitu murwakan ti aya pantun masa teh. Urang kenalan jeung orang dia, di dia loba orang anyar. Heeh, aya nu wau keneh, aya nu henteu, nya. Aran nabi bejakeun. Saha sih teh? Sok kaharep atuh. Nah jalan rawuh wae aing mah nyarempod wae di tukang urang kaharep. Urang sakali ewang kenalan nya. Cek urang teh kieu. Ana ama mobilna mau mobil butut. Kau karep. Cek urang teh kieu. Ana ama Orang teh malan heh dibaca nama, asa ayah dibaca saya. ngaranna saha? Mang Anok Ono dibaca Anok, coba satukan nama saya Anok. gini nya saya bisa ente oke we. Bisa orang komputerna. Bisa mengejah kos batur ngejah Bisa ngejah. pernah sekolah Sekolah pertah. awas ya mun teu bisa. Bisa orang. Ya, orang pintar ayeuna mah. Pernah sekolah gitu kos batur Sekolah pang luhur-luhur
Kos Batur. Lantai berapa? Ini Budi. Ini Budi. Ini Iwan. Ini Iwan. Ini Wati. Ini Wati. Budi dan Wati. Papagatan. Eh, Parebutkeun si Iwan orang katilu. siapa kemana wae kan keur diajak budak SD. Si Iwan ngilu tuh dah ge. Budi jeung Wati jadi geusan. Iwan mana? Eta. Senon wae ah. Sok karenang. Ngaranna saha tadi? Anu. Anu, si tong pemiluan. Si pemiluan wae. Anu aing cokot. Heeh. Anu lah. Enana ama Dibaca nama, asa ayah dibaca saya, ono dibaca anu, coba satukan nama saya Ano. Yes. ngajajar saurang kawan. AM dulu. Ngaranna saha? Hah? Danu. Breng. Enana ama Dibaca nama asa ayah dibaca saya Danu dibaca danu coba satukan. nama saya danu. Ayo ke heula. Heula deung. Cing hideung mah kedeung bagianna panungtung geus subuh. Akiu dulu akiu. Akiu teh naon akiu? Akiu teh naon? Setrum akiu. Aki. Ngaranna saha? Hah? Ngaranna Asoy. Asoy. Arane saha? Ini bencoy. Asoy. Siap. Enana ama Dibaca nama asa ayah dibaca saya dibaca asoy coba satukan. nama saya asoy. Siapa ka mana saurang deui? Heula deung. Sabar pisan. Ngaranna saha? Karena takur lang. Hah? Saha arana? Bencoy. Arana takur. Enana ama Dibaca nama, asa ayah dibaca saya, tak ukur dibaca takur. coba satukan. Nama saya takur. Ayeuna bagian hideung. Meniripus ya mah. Coba nebekan nitip ya. Sasi si hideung arana sih. Alat awi. Saha coba? Sok. Mehong. Bojong. Saka bojong lain dengnya teh ceuli teh. Kan sasi. Mehong. Mehong. Oh, bagong. Ih, kasek. Nya. Mehong kabeh. Kita sapotong. Sapotong deui. Orek kadut. Karena saha? Mehong. Enana ama Ada kurang mehong ya. Siapa ngobrol wae teh hideung. Ditanya deui ke mana? enana ama cicing wae tuh. Tembalan kos Batur. Lebah mana? Enana ama dibaca nama. Oke. Anak mama dibaca nama. Enana ama Dibaca nama, asa ayah. Dibaca saya. Mehong arana mehong. Saya dengar teh. Mehong. Dia mah tuh bisa diejas ya. Ah, Piraku. aran kabeh bisa diejah. Iji buset. So, mehong. Mehong. Kan tadi nadana bisa tuh. Rada gancangan orang banyak. Kita sana. So. Heeh. Ah, ganti yuk bangkong buduk. Siapa bangkong hideung? Ayo. Enana. Udah boleh tuh. Bismillahirrahmanirrahim nya. Oh, makan bismillah sajalah.
Nana mama dibaca nama as asa ay ayah dibaca saya om eme hong hang heng hong hang hang heng hong heng hong heng hong heng 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 bangong. Semua menikah itu kan nih. Aran behong bagong sih mah teu nyambung. siap batan kugut Ya kurang ya. nah ganti Ngarana mehong. Iya ngarana. ganti pucuk pare jadi Alaan pare. Iya pucuk pare barogas. Udang. Tuh, buset ya. Pucuk jambu. Carana mehong gampang behong mah. nah ulah kancang-kancang kau setannya Moal biasa we. aduh tempor ada turunan dulu An ana amma dibaca nama as asa ay ayah dibaca saya eme emehong adik kali sini ke tadi eme emehong di dia tuh sini ke sini aing di dia we di dia tuh eme emeh aing di tek aing hese bener lang. Ayo mamang dia. Iya. Ya, ayeuna orang bagi-bagi tugas. Heeh. Nyalong orang geus buka. Mang kira-kira bisa teh ngalagu, Mang? Oke, masalah lagu Ya, gampang. bisa tuh Mang kira-kira. Hayang lagu naon? Oh, nyawa orang mah naon? We urang mah Dangdut. Bisa dangdut. Oke. Semacam Roma Irama. Oh, lagu Oma Irama. Oke. Sungguh mati aku jadi penasaran. Bujur sapi kusia di cakaran. Sebab banyak kana bujur sapi. Siang ngagokan wae teh hidang. Oke, di sini banyak anak reggae. Reggae lagunya reggae. Lagu reggae ilok banget tos ge lagu reggae bisa. Oh nya banget kumaha ge reggae mah bisa teh hidang. Oh, salah wae. Sarua. Emang aing reggae teu meunang. Reggae, Lagu naon reggae? lagu terbaru yang berjudul Coy. Wede. Siapa bisa teh reggae? Naon Di hareup geus teh sia naon reggae? Waduh, sok tahu. Anu bareng kopi reggae. Bareng Toge, eta mah toge. Aya reggae teh genre musik. Aya Genre. genre musik teh aya reggae, aya dangdut, aya pop Sunda, aya jaipongan. Tah, Nah, itu termasuk reggae. bisa oke. Oke. Laguna lagu naon? Laguna lagu naon? Lagu Coy. Weh. Judulnya berjudul Coy. Anggar kadang ya lagu Oke, reggae coy. cuma tegal pisannya. Oke, siapa yuk yang mau gabung bersama anak reggae di sini yuk? Siap. Oke, ada Tony K di sini, Tony K. Ada Bob Marley. Ada Ras Muhammad. Sepawawan mana? Emang pawawan tukang reggae? Lain teh dong. Ada Tony K. Tony K. Oke, ada Basurip. Sama Basurip. Siapa Basurip? Anak reggae, bro. Buset. Anak pantai. Waduh. Aja naik mah dicocokan we ku naon? Itu naon? Api tinggi. Aing yang penting anak pantai. Iya reggae. Wede. Dan kan gitu. Aing ngerek dahiran lutan mana? Kedeng heula. Kedeng heula. Dia malah reggae. Golek Asep Sunandar. Ya, kedeng heula atuh setek di dieu heula meni. Cicing heula Tony. Heuh juga golek buta budak teh. Sok di dia sok. Pake Urang dipake. tanya-tanya heula. Ulah sok eros. Sorangan apa duaan regena? Sorangan apa duaan? Aya baturna. Sok ka dieu. Ka dieu. Sama mawa gendang batur nih. Sama tagaul. Naon deui wae? Jimbe. Mentakan kayak ulin ka ditu atuh. Ka mana? Ka Teluk Jimbe. Luk jambe. Serek lagu naon sih? Lagu Itu terbaru. budak sakau di kumaha sih? Wah, ya mah lain-lain kerja oke lain. Itu kan maju. Hah? Kan maju. Lain ngapalkeun heula sugan we. Ya, aing pak mau ngapain gendang Iya kayak reggae. Apa itu?
Paling vokalis. Oh iya vokalis. Paling vokalis jangan kalau genda. Dia pemain Jimbe ya. Jimbe. Sok. Jimbe. Oke, yang depan sana yuk. Kita jamming bersama reggae di sini. Yuk kita jamming bersama Regi. Uye. Oke, coy untuk anda semuanya yuk. Yo. Uye. Uye badak. Uyah lembut. Sama kau uyah. Oke, yang depan sana yuk. Yuk kakinya semuanya di atas yuk. Kakek aja nyung sedih. Ya kaki di atas. Oke, lagu coy untuk anda semuanya. Oke, lagu ini lagu terbaru dari Tony King yang berdua. Coy. Yo. Ahoy, ahoy. Ahoy ahoy Bandung. Halo, halo Bandung. Oke, lagu coy untuk anda semuanya. Ya nggak lagu Nairaha. Es krim, es krim. 2.000 rupiah. Rasanya mantap. Coy. Rasaan teh lagu asa ieu. Yang depan sana yuk. Kita Jam jamming 10 bersama sok reggae ka di imah sini. urang budak lain curi. Es krim, es krim. 2.000 rupiah. Tukang es krim ya mah. Rasanya mantap. Coy. Modar goreng. Es krim. Rasanya mantap. 2.000 rupiah. Coy. Sakalah pasarea. Ada pasea teh jam 10 sok liwat ka imah urang make sepeda. Es krim, es krim. Reggae. Aing mah dicuri-curi. Reggae. Hah? Reggae. Ya regi laguna es krim. Dagang eta mah. Coy. Coy. Yo, aya ge kieu. Musik. Cekal jimbe, itu jimbe. Tahu bulat digoreng dadakan, rasanya enak. Tahu bulat digoreng dadakan, 500 rupiah, enak. Tahu bulat digoreng dadakan. Tasya goreng tiba heula. Kalah. Waduh, aya astronot. Maksudnya apa? Anak reggae. Babaturan sieun. Hah? Babaturan sieun. Gitu nyaho teh ngarasana ya primus di laut. Reggae. Oh iya, Timur Tengah. Ahlan wa sahlan ya Habibi. Oh, reggae Ahlan wa Arab. sahlan. Oh reggae Arab. Timur Tengah. Lon, cepetnya ya lagi. Ai cek urang mah Dracula urang. Nya eta calina. Reggae gerando. Kadang. Itu pakai ciput. Keherti. Oh budak reggae. Aisyah budak mana? Udah naon sih ya? Reggae Timur Tengah ya belah mana buah Hasyim. Ieu mah hayang miman reggae we ieu. Sya kan itu balik aing keung. Ya aing balik parot. Okas lauk julung-julung. Ayo sok reggae. Ayo reggae. Oh bebegig sawah. Aduh di sawah belah itu. Taruh ke situ. Ayo bro, balik ke dalam mana? Ayo Rijal. Es krim es. Gas. Nah iya. Tadi yang cerikan anak urang. Geus bahe deui ya geus ya mah. Es krim nang geus liur. Tahu bulat. Geus.
ku itu atos. Apa tadi orang tahu bulat? Aing mobil-mobilnya kabelum. Pagi ini terasa ku nikmati. Kopi hitam. Kopi hitam lon. Pagi ini terasa ku nikmati. Oh, ingat ke mantan. Lain. Coba. Coba cecar kali. Pagi ini terasa ku nikmati. Lain gitu nada. Oh, salah tilu. Set. Oh, mau sama jauh. Lain. Kata lagu reggae. Lagu reggae. Mana? Coba. Pagi ini. Oh ya Habibi. Jadi salah itu salah. Saya lagu naon sih anu aslina anu aslina. Nu aslina coba nu aslina. Api hitam kepo-kepo. Kurang menyon sih. Kopi Kopi hitam bukan dia. Itu orang lain. Ya, bibir anu handapna kurang kagigir. Dah. Emang gitu kopi hitam mah. Iya Kop, reggae. kop. Reggae di perut tengah. Cedur, ngomong cedur. Kopi hitam memang gitu. Reggae Timur Tengah. Kopi hitam. Ya. Senang sih kok. Kurang kaget tambahnya. Kopi hitam kepo-kepo. Kopi hitam itulah selera. Kopi hitam ku ingin selalu. Kopi hitam dan manggih luar. Bos oke tadi. Bos aya sete. Kopi hitam, kopi hitam. Ajojing, ala-ala ajojing kopi hitam. Ajojing, ala-ala ajojing kopi hitam. Ajojing, ala-ala ajojing kopi hitam. Ajojing, ala-ala ajojing. Kita sawah di Anggama. Teka pikir kita dina. Kopi hitam bos. Kopi hitam bos. Kopi Eta hitam. mah mawar bodas. Eta jojing tadi mimitina. Itu mawar bodas teh ke Di lanjut kamar bodas. Hey, Kopi hitam. apa genre musik tuh? musik genre. Reggae pakai nyenyet, nyenyet, nyenyet. Oh. Sesingkerennya. Banyak ya genre singkerennya. Pakai setrum berarti nya. Di setrum. Anu gitar indet teh nyet, nyet, Oh, efek gitu. Lain. nyet, nyet, nyet. Eta mah ngusep kenyet. Buatan merah. Siapa masih ngedekel aja ngerti. Kita dulu. Udah soal. Yang anu boga reggae datang jang. Luasan. Lain eta anu pokona naon. Eta cak mandor Beni nempon hideung-hideung kieu rada renyeknya. Bangsana TV meureun. Main nama TV analog untuk make stobok. Make set-top box ge. Geura ningalina make set box. Set-top box. Ya, hayang lagu akuarium. Modar saya gerak ngadengin lagu akuarium. Ikan. Lagu iya. Bila ingin Bisa wae ya. melihat ikan di dalam hutan. Eh, Olah
Utang malah ikan teh dong. Hah? Teh Iin. Ade di mana Ade? Cek. Ade di mana? Ade? TII yang ikan dalam kolam. Ade di mana? Saya tuh didinya. Oh, Ade mah di dinya. Cek, ayam ikan dalam kolam cenah, Cek.